Abah bade video deui aya di Sapan, aya di Tegaluar bade menuju ka stasiun Tegaluar. Tah Abah rek video heula. Penasaran rek nemongkeun gambar ieu di pasawahan Tegaluar teh anu sakieu neplakna tingali mun kiri kanan teh wah pasawahan suur lain ngan saukur sakedik lain saukur beja katingali ku wargi-wargi ge tah Abah sambil ngabuburit ka dieu Abah tinggalan pasawahan mun neplak katingali ribuan hektar ieu mah ka dieu ka wargi-wargi ka dulur-dulur pamil kararesan seueur atos aduh taliliunan meser tanah di dieu tingali meser geura mabung diisa aya hargana saya satuju hargana mah satimpa jeung harga mah pasti diica tinggalan wah pabrik anu mah seueur tingali pasawahan mun neplak kiri kanan teh tuh katingali Abah sambil ngabuburit tah ayeuna parena nuju Ageung Pare tah ayeuna mah ka ciri masih keneh pasawahan teh katingali mun hejo lemok mun wararaas katingalina ge sadaka baheulaan deui we ayeuna mah tah ka Cibiru oge kapungkurna mode kieu ayeuna mah geus pinuh ku perumahan geus diparseran ku bangsa Cina perumahan mah Cina da bangsa urang mah moal nyeun perumahan ari mah kabedag katingali pisan ku wargi-wargi ku dulur-dulur ieu anu pasawahan hejo lemok teh menghampar pasawahan tingali menghampar lamun di Cibiru mah lain menghampar pasawahan menghampar perumahan menghampar babatuan di dieu mah menghampar pasawahan teh di bobodohan Abah tah nuju nemongkeun video nemongkeun gambar Abah katingali pisan ku wargi-wargi ku dulur-dulur anu sebut daerah Sapan teh ieu Sapan Sapan mah ka dituna teh bakal ka Majalaya ka kulo etana teh ka dituna mah ka Ciwastra we ka kota Bandung ieu anu sebutkeun pasawahan anu lalega teh geuningan ti lembur mah siga eueuh daratan mode kieu katingalina tapi aya geus dijajal mah ku Abah ieu pasawahan teh mun kuat ka pohara kieu geuningan tuh